Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Sasakala Aki Ruminta. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkelong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Ki Ruminta. Neneh sarimana harita kadenge ngajawab, najan masih asa-asa oge tetep maksakeun ngomong jujur kanu jadi guruna nyatana Nini Jalumpit. Abdi memang nya aya rasa Kakang Gopur teh Nini. Ti leutik abdi deukeut tangtu hate teh kapaut ngan hanjakal kaburu kapiheulaan manten ku cejuminten dina ngedalkeun rasana Nini. Baru kitunya terus kumaha eta teh neneh nya. Terus abdi teh timburu Nini hate panas asa direrap sawaktu nempo cejuminten jeung Kang Gopur katingali paduduaan di lebat gua. Nyatu abdi teh nafsu terus we narajang ka cejuminten make popongkol kai sulu anu nanggeuh di luar. Nafsu atuh Nini maraneh narek silih rangkul sareng silih cium. Tapi keun ayeuna mah sing tenang, tong aya pikiran panas atawa timburu neneh. Pohokeun kajadian tadi sabab Nini geus nandaskeun moal nya tujuan maraneh aya hubungan jeung si Gopur. Nah Nini betep panuju sagarupa naon sababna Nini? Sabab mun disatujuan ku Nini di antara maneh atawa jeung Sujuminten aya hubungan jeung si Gopur, engkena bakal nimbulkeun deui pacengkadan atawa papaseaan. Lamun kitu kula teu miharep eta kajadian teh kalaman deui ku maraneh duaan. Lantaran ingetkeun ieu ku maraneh, komo lamun nyeunir camah di ieu guha nyawa taruhanana deuleu. Sarta leuwih nati kitu mun maraneh terus teu alakur wae nya saha atuh anu rek ngabantu diri kula babarengan jabani engke teh rek dititah ngajora kalemur saga pikeun merena si cadar beureuh. Tapi ari ayeuna kayaanna jadi runyem gara-gara perkara anu teu pararenti. Sabisa-bisa mah turutkeun pamenta Nini. Nini nya ka maraneh teh sabenerna mah keun ulah mikiran si Gopur. Ceuk Nini Jalumpit anu tetela bisa oge ngedalkeun rasanya ka jalmalian ka asup muridna. Tapi naha atuh ari ka si cadar beureumbet teu nyaah sabalikna ngadon arek ngabinasa. Neneh sarimana tembong narik napas panjang bari langsung nyarita deui. Nini abdi reueus kagungan guru kawas Nini. Abdi sejak tumut sareng satia ka Nini. Tembal neneh bari gancang deku hareupeun Nini Jalumpit. Dina kayaan keur kitu kulisik Gopur ngulisik tina kapiuhanana. Tuluy ngagideg-gidegeun sirahna sarta didinya ningali aya Nini Jalumpit katut neneh sarimana gancang Gopur rengku. Nini kumaha Gopur? Naon deui anu karasa?
dada abdi meni nyeri ieu teh nini jejenghakan. Naon alatanana make jeung nyeri sagala Gopur? Geus naon tadi gitu? Ini Jalumpit api-api can nyao kana naon rupa anu geus kajadian tadi di jero guha. Gopur tembong ngahulang sakedeung, laju pok ngomong ku mangrupa jawaban. Tadi teh misahkeun neneh katut juminten anu nuju tarung nini. Alatana nama neneh ujug-ujug narajang ka juminten. Duka kunaon ari sababna mah nini. Plak. Aduh nini. Nah bet ngepret pipi abdi nini. Naon anu lepat nini. Mane tadi rek naon jeung si juminten teh ha? Di jero gua deui. Mane teh bogo ka si juminten? Henteu nini. Henteu, saur saha eta teh? Saur nenehnya nini. Gopur ngajawab reuas. Nya Kang, cek abdi. Neneh sarimana anu harita gancang nembalan. Gopur gancang ngeluk tungkul. Jeung beuki ngarti wae ayeuna mah. Neneh sarimana teh timburu ka dirina, nyidem rasa anu sarua kawas juminten ka dirina. Nini Jalumpit kadenge harita nyarita deui tandes. Barang jeung ngurunyungna deui juminten ka jero guha anu tas mandi teh. Sok tah, ayeuna geus kumpul deui kabeh. Waktuna maneh menta hampura ka juminten katut neneh. Sok, geura silih damaikeun tina perkara anu teu penting ieu. Jeung sakali deui kula nandaskeun moal nya tujuan mun di antara maraneh tiluan kudu ngajalin hubungan khusus. Pokona mah teu meunang, dilarang pisan, dipahing. Nangarti? Cek Nini Jalumpit sakali deui nandaskeun moal rek nya tujuan. Mun teh mah di antara neneh sarimana juminten jeung Gopur aya tali kaasih tali kadeudeu. Peurih karasana ku juminten katut ku neneh mah. Sabab geuning guruna nandaskeun moal nya tujuan maranehna ngajalin hubungan jeung Gopur. Gopur mah teu pati ngarasakeun kana eta perasaan teh. Gancang we manehna teh menta hampura ka neneh katut juminten tuluy ditarima. Tur teu kurang ti kitu. Nini Jalumpit mapagahan ulah rek nyeun codeka cenah komo nirca mah di eta tempat. Mun teu hayang ngarandapan cilaka. Abdi janji nini moal sakali-kali deui. Muhun nini, abdi oge moal deui. Punten abdi nini. Oge neneh hampura ceuceunya geus wani ngaraheutkeun hate neneh. Ku abdi dihapunten ce. Oge abdi omatnya kudu dihapunten ku ece. Wani nangtang tarung sagarupa ka ece. Nyatang tu atuh neneh ku ece ge dihampura. Sarta ayeuna mah urang silih lubarkeun we. Dan naon untungna atuh urang pasya oge gara-gara parasaan anu teu pugu. Kitu kayaan di Guha Guntur. Kayaan teh beres roes weh, riributan teh teu kapapanjangan, langsung islah deui sapada harita. Beurang peuting deui, teu karasa nyerelekna waktu, wanci peuting geus sumanding. Harita teh julepikar ngarasa awakna teu garenah. Asa rariged jeung pating haream panas, sirah rieut. Aki ruminta mah geus surti, naon anu keur karanapan ku Julpikar memang teu wajar, gering katumpangan. Abahna kumaha atuh ieu? Ieu si Ujang kunaon atuh? Ambu ruminta rampang rempeng, hariwang nempo anak pupuringisan nyekelan sirah. Sabar ambu, cing sabar, sing tenang, tong ruas. Ku abah ge apanan keur diurus ieu teh ambu, tembal aki ruminta. Ambu ruminta rawah riwih ku cimata. Heueuh, saha nu teu salempang atuh, nempo anak gering ngadadak. Gulang-guling nahan ka nyeri, kadang bari utah-utahan.
angeunna mural cenah. Beuki wanci ka tengah peuting nate Julfikar katara tambah ripu. Panon meuni JR kawas anu mabok boro-boro bisa sare ngadon humaragung we nu aya. So atuh kayaknya abahna geura tarekahan si Ujang teh. Kunaon di anak urang bisa kieu sok gancang bisi kumaona. Engkena kumaha ye teh jika nukeun aku pangeuri batur abah? Cek Abu Ruminta. Ayeuna abah rek tirakat heula dagoannya. Serta tong petot ngadua ka Pangeran Ambo. Tembal Aki Ruminta saega diri pikeun tirakat rek ngawirid sekaligus ngimpleng kayan Julfikar di alam gaib. Jeung sabenerna mah Aki Ruminta panon batina anu memang geus kalatih bisa nempo tina ti dua poena oge aya sagorombolan jin anak buahna Raden Sukmadilaga anu mingpin ngajarga kahalangan ku pager goib anu dipake mager imahna Aki Ruminta ngajaga gangguan ti makhluk gaib kiriman dukun lepus. Aya meureunnan 7 jin anu jarangkung badag cicing di luar imah. Oge anu lolos asup ka jero imah teh nyaeta patihna Raden Sukmadilaga jeung anak buahna anu sakti. Sedangkeun ari Raden Sukmadilaga mah tetep cicing di luar imah. Manehna pisan anu mampu ngabobol pagar gaib Aki Ruminta. Sarta eta kayaan teh katempona ukur ku Aki Ruminta wungkul ngaliwatan panon batin. Nah, andi kaduaan teh titahan saha jeung batur maneh kabeh di luar. Nah, bet kaganggu ka anak kuring. Cek sukmana Aki Ruminta anu nembus ka alam gaib sarta nempo sukmana Julfikar keur diborogod kana tihang bari garetihan. Patihna Raden Sukmadilaga kadenge nembalan ngaranna Gundala. Hei manusia, regepkeun ku andika ayeuna. Kula patihna Raden Sukmadilaga. Katelah ngaran kula Gundala. Narima pancen pikeun mateni kulawarga andika sakabe. Nangarti andika aki-aki peot. Cek Kipatih sorot panon galak semu hurung warna beureum. Dangdanana memang gagah luyu jeung kayan hiji patih ngan dina rupana teu saujratna kawas manusa. Komo prajurit nama teu pisan sieup kana rupa jelema estu saujratna rupa jin we pikasieun. Iwalti Kipatih Gundala jeung Raden Sukmadilaga wungkul anu deukeut kana rupa jelema teh dina dedeganan. Aki Ruminta kadenge nembalan bari seuri. Nya naon sababna make jeung niat rek mateni keluarga kuring sagarupa. Naon kasalahan kulawarga kuring? Angguran mah geura lepaskeun tah anak kuring. Teu bisa kitu. Ieu pancen geus jadi kewajiban kuring deuleu. Hei batur-batur, kaprot deui eta manusia ku pecut sing nepi ka ngajahjar euy. Siap Kipatih, hiat. Hiu, celebet. Prajurit anu dititah ku si Gundala teu kaleket gancang metakeun pecutna pikeun nyambuk sukmana Julfikar anu kayanana keur dibarogod ku dina tihang bari teu bisa ngalawan. Aduh. Sukmana Julfikar ngagerung nahan ka nyeri mesa kujur awakna dicepretan ku pecut. Sarta tumerapna pikeun jasad badagna Julfikar sirahna nu karasa kacida nyerina jeung lieur. Beteung mural sabab hayang wae utah bujal karasana panas. Ambu tulungan abdi ambu nyeri sirah ambu. Babacaan jalu, babacaan istighbar lawan ka nyeri jalu.
amburu minta ngayang-yangkeun anakna sangkan tetep eling kumpul kasadaranana kudu ngalobakeun istighbar. Sedangkeun di alam gaib Aki Ruminta teu cicing kitu bae nempo Sukma anakna disiksa teh. Hiuk leungeun katuhu Aki Ruminta disapukeun ka kenca ti kajauhan nembrag ka prajurit anu keur nyiksa anakna. Tur tumrapna ka eta prajurit lain deui hebatna. Kusakali ngagibaskeun leungeun oge ti kajauhan eta prajurit langsung ngaclang awakna. Jauh ngaleungit kateureuy ku blegbegna poek. Bari kadenge keneh sorana nu ngagero panjang. Toba. Las nepi ka leungitna eta sora prajurit anu ngeceak. Renjag Kipati Gundala ngarenjag kaget. Sabab nempo wawasen Aki Ruminta nu sakitu hebatna. Kusakali ngagerakeun leungeun oge, prajurit langsung mecleng mulang deui ka nagarana. Kurang ajar. Ka prajurit anu di luar, kajero. Ceuk Pati Gundala ngagorowok nitah prajurit anu di luar sangkan asup ka jero. Raden Sukma Dilaga anu wujudna teu jiga buta deui kadenge nyaritaan daruan. Marani ke depan, arasup ka jero, raponan si Ruminta, bantuan Kipati. Siap pangarsa, siap. Cuk prajurit anu genepan meh barang. Celeng. Genepanana arasup ka jero imahna Aki Ruminta bari marawat tombak. Tapi barang bus mah kajero kayanana bet poek nembus alam gaib deui. Genepan harita pating bardaga nangtung cerangkung gede huluna tandukan. Beungeutna hideung kabeh panon burahay beureum semu hurung bolotot meh sargede zengkol. Buukna jalabrig huntuna ranggeteng ku sihung biwir amble. Aki Ruminta nempo anu genepan sikepna tetep tenang, yakin ka diri pribadina bakal mampu ngungkulan kayaan. Serang! Patih Gundala mere komando ka genep prajurit titah nyerang. Teu loba carita deui, jeleng hiuk. Genep prajurit cung jeleng ngaraponan Aki Ruminta. Tombakna pating surubuk seseukeutna ngancam karena kelemahan badan lawan. Tapi Aki Ruminta mangrupakeun hiji jago anu geus luhur pangartina. Puguh sakti mandraguna bisa gelut di alam gaib kaluar tina sukmana, kaluar tina warugana ngalawan rupa-rupaning jin kiriman ilmu santet ti dukun-dukun lepus anu jahat. Dina waktu anu sarua di tempat sejen Ki Adi oge sarua keur manekung hareupeun sasajen katut parupuyan anu meunang nyeungeut menyana. Seungitna nyambuang minuhan kamar. Tujuan Ki Ade pangna muka sasajen teh nyaeta pikeun mager dirina tina ancaman musuh anu keur ngalawan jin-jin kiriman dirina harita nalika datangna waktu malam Jumat. Aki Ruminta jasad badagna tetep tagen dina sajadah tekun wiridan. Doa-doa khusus tina ayat Al-Qur'an atawa kitab anu sakirana sok digunakeun harita diketrukeun pikeun ngalawanan ilmu hideungna Ki Ade anu rada kawalahan mangsami gawe syarat mantengkeun ilmu teluhna. Kocapkeun deui di alam gaib Aki Ruminta tetep mampu ngungkulan musuh genepan. Jirimna linghas susah pikeun dirubuhkeunana. Malah sabalikna di antara genep lawan harita nungtutan rarubuh jirimna tuluy lusles mangsa ditarajang ku Ki Ruminta dina jarak anu jauh. Hiuk bus des jengkang les.
sinar bodas tina dampal lengan Aki Ruminta pating barasat nembragan dada genep lawan-lawana pilih genti. Reketak Aki Ruminta nyambat macan lodaya katut si kunyang ucing hidung sina datang ngabantu. Telila jeleng kolebat gaur. Harita ujug-ujug datang maung lodaya kadinya barina tonggongna nangkod si kuyang anu langsung ngagajlang turun. Kuyang bebaskeun anak kuring, bawa ke alam kuring deui Sukmana sangkan pulih kuyang. Aki Ruminta gancang nitah kasih kuyang pikeun ngabebaskeun Julpikar. Sedengkeun maung lodaya dititanyang harepan Kipati. Sarta Aki Ruminta gancang luncat keluar yang harepan Raden Sukma Dilaga katut 8 prajurit deui anu nyesa. Maneh keluar oge Ruminta. Bagiakeun dewek Raja Jin Laut Samudra datang ngajorak pikeun nindak Andika deuleu Ruminta. Cek Raden Sukma Dilaga netep seukeut ka Ki Ruminta. Mahkota dina sirahna boborelakan herang warna emas. Aki Ruminta kerung pok ngomong ngandung pananya. Hah? Nindak kuring? Nah saha eta teh anu nitana? Sok sebutkeun di mana asalna anu geus nitahi lain teh deuleu Jin Brokoko. Tapi dina kayaan keur kitu. Eueuh, waktosna. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cakapkeun we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.